Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Nuhun daramang mah. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah dina danget ayeuna aya hibar pangduan ti sadayana. Lami sono ka wargi-wargi sakali deui mugia urang salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Kanca dangu ya aya yasana Ki Masram dina tahun 68-70 lah dongeng ieu mah salaresna. Mangga urang keureuy urang padar urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun kapincut ku Bandar Buntut yasana Ki Masram. Kamari teh kanca parantos dugi ka nya kana ayeuna digawe ge bubuhan ku ibu bosong digetrik-getrik nya tadi titah mahiran cai katamu mun tadi titah calik we meureun yang harapan tamu ceuk Bu Haji. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Geus atulah kunaon ieu teh jadi pacenta-centa. Bapa mah moal rek berat sabelah. Ka kokom teu nyalahkeun, ka ibu oge teu nyalahkeun. Ibu ulah keras teuing ka kokom, da lain deungeun-deungeun. Sakuduna we ngurus ngaping ngajaring. Soal gawe da puguh ngan ukur di dapur. Apan ku bapa ge kasaksian. Kokom sok digawe. Eta cenah pedah tadi ngaku tamu. Teu naon atuh da sawajibna. Hayangeun nyaho meureun kokom teh ka pisalakieun eti. Jadi ibu ulah curiga. Mun curiga teh mah sabalikna kokom ulah babarian. Mun ku eceuna digetrik-getrik teh da sawajibna. Nu jadi lanjek menerkeun ka adi. Mun dititah ulah leleda, gancang laksanakeun parentahna. Geura, mun kitu mah beres moal aya piomongeun. Ieu mah da kumaha atuh, kalah silih tuduh, silih tuding, silih gorengkeun. Ceuk Haji Ahmad mimiti sadar yen pamajikanana teh geus nyieun kasalahan. Kumawani teuing kanu jadi adi. Abong adi nurut cicing nganggap ka babu. Nya da ibu kitu nyarek rek di bareng jeung Herman oge. Ngan kudu nganyahokeun we atuh. Kumaha kuduna mun aya tamu. Samemeh pipi-pipiulan ngariung teh atuh mawa heula cai keur nginumna. Da kokom mah kumaha ka Herman teh atuh wani pisan. Diburuan keneh geus umat imut gumeulis. Sigeun hayang pisan. Ceuk Bu Haji sakitu di papatahan teh kalah ka anger we nyeuneu. Maksud mah sangkan Haji Ahmad ambekeun ka kokom.
Tapi Haji Ahmad tegancang kapangaruhan ku Ibu Haji. Sabab tiba heula geus apal kana adat sarta sifat-sifat nu jadi pamajikan. Sok babarian curiga ka batur. Ulah boro ka kokom, dalah kanu jadi salaki oge sok sering nyuriga. Ngan untung we Haji Ahmad mah tara balawanan. Pamajikan goreng oge dilawan sabar we. Ari ayeuna ribut jeung Nyi Kokom. Haji Ahmad teu kapangaruhan. Eukeur mah apal kana sifat-sifat Bu Haji. Katambah yakin asa mustahil teuing mun Kokom kumawani nyampelak atawa ngalawan kadahuan. Kusabab eta Haji Ahmad mah teu ieuh nafsu. Pamajikan ngagorengkeun adina teh disabaran we. Daha teh mah nyalahkeun ka pamajikan ngan teu wani ari pok mah. Aduh, teu maos ce. Piraku deui abdi kumaha mantun kitu. Ampun ce Akang. Abdi mah teu maos, teu pisan-pisan Kang. Ceuk Kokom. Geuningan tadi make jeung main mata segala. Ku cecek ya katempo. Ka Herman wani umat imut. Naon eta teh maksudna? Ih, nya sakuduna we atuh Bu. Ari katamu mah kudu someah alus tatakrama. Sabalikna mun haseum budi. Meureun ku Herman teh diomongkeun. Nah, Ibu teh ngalulukeun teuing kanu kitu. Ari Suraseri mah meureun Ibu ge kitu. Piraku panggih jeung nu anyar wau rek baeud baketut. Ceuk Haji Ahmad kapaksa manehna mangmeunangkeun nu jadi adina. Suraseri oge ieu mah Suraseri ngandung harti atuh da. Da Ibu ge lain jelema bodoh atuh Pak. Beda we ari nu aya hate mah jeung anu henteu. Ku pantar eti mah moal kaharti. Da ku Ibu mah sagala rupa kelet oge geus kaharti. Naon pimaksudna? Ibu teh geus kolot, geus loba pangalaman. Ceuk Bu Haji malik nyereng ka salakina. Atuh Haji Ahmad mari ngaranjug. Tetela ceuk pikirna. Bu Haji teh ngewaeun ka Kokom. Da piraku ari teu ngewa mah. Nepi kawani ngagorengkeun sarupa kitu. Ibu mah sok kaleulewihi we arina naon teh. Bapa mah lain teu percaya ngan asa piraku ari Kokom kudu kumawani kitu mah. Jeung asa mustahil Herman nu sakitu pengkuhna kudu kagoda deui mah. Seuri biasa meureun Bu, ulah goreng sangka. Ari acan bukti mah. Ceuk Haji Ahmad. Sidi katempo ku panon Ibu. Bapak mah mangmeunangkeun ka Kokom. Keun we nya anak sorangan kawiwirangan ge teu tulus disalametkeunana. Komo mun Ibu cicingeun. Sakieu Ibu jelas-jelas mere beja oge teu dianggap. Lamun kitu mah bapak teh leuwih nyaah ka adinya. Tibatan ka anak sorangan. Ceuk Bu Haji teu beunang pisan direuleuyan. Atuh Haji Ahmad ge jadi ambek. Teu ngeunah disangka teu nyaah ka anak. Ari Kokom mah kah kabeuki ngeleper we. Hate gede kahariwang. Kumaha mun seug terus jadi ribut. Kudu kumaha nya peta manehna. Bu, ulah kitu peta nyarita teh. Asa teu pihadeun. Nah kunaon atuh Ibu teh? Yeuh, bapak teh lain teu nyaah ka anak. Lain bapak mangmeunangkeun kanu jadi adi. Ngan kudu puguh heula alasanana. Ieu mah kumaha? Teu beunang pisan dileuleuyan. Cik atuh Bu. Sing euih-euih da urang teh geus kolot. Ku urang dia teh urang diajenan pisan. Piraku kudu nyontoan teu bener ku papaseaan mah. Ceuk Haji Ahmad mani ngaleper.
Paromana robah jadi euceuy beureum. Pertanda amarahna ngalentab. Ngan untung kanca keur kitu teh Herman jeung Neng Eti norojol nyampeurkeun kadinya. Ari Herman mah ti barang mimiti datang oge geus curiga nempo sikap Bu Haji ka Kokom kitu teh. Katamah ayeuna ngadenge hoghag. Nya kusabab eta pisan, matak Herman ka tukang teh alesanana mah hayang kacai. Da ameh Neng Eti jeung nu sejena teu curiga. Nempo Herman jeung Neng Eti mah nu keur hoghag teh jarempe ting balieur da puguh era. Nuju naon Bapak sareng Ibu teh? Cek Neng Eti, red ka bapana, red ka indungna. Ah henteu, ieu parebut berkat puguh. Tembal Haji Ahmad tambah ting tenembalan. Bari ka mana atuh Encep teh? Cek Bu Haji bari suraseuri nyumputkeun semuna. Bade ka jamban Bu. Tembal Herman bari red ngareret ka Nyi Kokom. Katempo ku manehna Nyi Kokom teh semu ngalimba siga nu tas ceurik. Atuh teu we curiga. Herman teu loba omong deui, terus we asup ka kamar mandi. Anu pernahna padeukeut pisan jeung tempat cicingna Bu Haji. Puguh weuh nu ngomong deui. Antukna tingkoloyong ka hareup. Ngan Nyi Kokom jeung Neng Eti nu masih keneh di dinya teh. Red Neng Eti ngareret ka bibina, pok nanya. Kunaon Bi? Katinggalna teh semono saredih pisan. Ribut naon atuh sareng apa teh? Teh naon et? Tembak Nyi Kokom. Eta geuning bibi. Eta geuning bibi bet sapertos anu nangis. Teu kabagi et berkat. Cek Neng Eti bari kalah ka ngaheureuyan da teu nyaho teh kana pasualanana. Iya Ibu teh. Kepirengpeunan. Cek Nyi Kokom semu nu geumpeur nakeran. Dipeureuh atuh Bi supados teu janten panyawat. Cek Neng Eti deui. Wios da teu nyeri. Ieu mah mung peurih ku haseup da moal lami oge sae deui. Meni kersaan ada meuli pawon. Padahal mah miwarang we atuh. Cek Herman sanggeusna kaluar ti kamar mandi. Red neuteub. Sanajan Nyi Kokom keur nguyung oge, ku Herman mah katempona teh asa beuki geulis we beuki nyari. Ari nu diteuteup ngan ukur ngalieuk sakeudeung. Teu wani lila neuteub sabab hariwang sieun Neng Eti kumaonam. Urang dipayun geura Bi, urang aya ka kumaha dipawon atuh. Keun we lah. Da teu aya pidameleun. Cek Neng Eti ngajakan ka hareup. Mangga Neng, bios bibi mah di dieu we. Da ieu bade naheur cai. Tembal Nyi Kokom. Neng Eti terus ngaleos ka hareup dituturkeun ku Herman. Red heula Herman ngalieuk nyeh manehna imut. Nyi Kokom teu wasa ngantep imutna Herman. Atuh nyeh we manehna oge imut. Bari hate mah dagdigdug. Ting kunaon? Unggal padu teuteub jeung Herman manehna teu boleh ratug. Herman oge teu beda, abong lalaki sok wanian. Sakitu ngiringkeun pipamajikaneun oge. Panon mah gular-gilar. Hate cus-cos karitu ka dieu. Manehna jadi sing sarua bingung. Kaneng Eti da sidik ka pipamajikaneun. Malah sabulan deui ge rek disalametkeun. Ka Nyi Kokom mika bogoh. Da eta kabongroy ku awak donto. Katarik ku rupa geulis. Pedah Nyi Kokom munjulan Neng Eti boh dina rupa, boh dina potongan awak. Dasar Herman kitu sifatna. Tiba heula mula ti mimiti beger resep ka awewe manehna mah. Teu pengkuh ka hiji awewe.
Sanajan kabogoh cukup gelis, ari nempok nu leuwih gelis deui mah. Hatena leah leeh. Cul we nu ti heula gap ka nu anyar. Kitu jeung kitu we kalakuanana teh. Ngan ku kulawarga Haji Ahmad mah teu curiga. Sabab Herman ketempona lungguh. Jeung kanyaahna Kaneng Eti teh lain ukur nyaah dina sungut wungkul. Tapi jeung buktina. Naon kaperluan Neng Eti kumanehna dicumponan. Boh pakena, boh alat kecantikan. Duit oge teu tinggalin. Unggal minggu dikiriman aya 5.000 na. 5.000 kapungkur kanca. Urang lajengkeun. Geura we. Saha nurek nyangka. Boh Bu Haji, boh Pak Haji. Teu curigana naon. Malah Herman teh dipuji-puji. Nyaku kitu pisan. Matak Haji Ahmad teu percaya kana caritaan Bu Haji teh. Sebalikna Bu Haji nempok itu teh jadi was-was, jadi curiga. Tapi lain curiga ka Herman goreng kalakuan. Ieu mah nyuriga ka Nyi Kokom. Kasieun minantuna karbut ku adi beuteung. Herman oge ngarti kana kacurigaan Bu Haji teh. Kulantaran eta manehna teu nembongkeun sikep anu kaleuwihi. Ka Nyi Kokom ngan ukur imut teu wani samodel tadi, lila neuteub. Harita oge terus we ka hareup. Kasampak pimetohanana keur diuk ting haruleng pabaeud-baeud. Jentre tetela ku Herman oge kahartieun yen pimitohanana teh keur pasea. Kusabab kitu Herman gancang-gancang pamitan. Manehna era ari kudu lila-lila di dinya mah. Ibu, Bapak, abdi teh sanes kirang sono da ieu aya deui kaprayogian. Bade wangsul abdi teh. Ceuk Herman kakaragek dieu ke geus cengkat deui nangtung. Atuh Bu Haji reuwaseun. Wuri-wuri tas riributan, Herman terus pamitan. Buah-buah terus punung. Kitu ceuk pikirna Bu Haji. Nanggal ganteng atuh Cep. Engke we atuh sekedap deui. Cek Bu Haji ngandeg ngahalangan. Kalasan aya pidameleun Bu. Dongkap barang di Jakarta. Cek Herman. Padahal mangke we atuh Cep. Urang tuang heula geura. Cek Haji Ahmad Mairan. Atur nuhun Pak. Kamana bibi teh et? Engkang bade wangsul saurkeun. Cek Herman ngomongna mungguh matak ngaheab kana hate Bu Haji. Da eta we katempona teh mani ngaranjug. Red ka anakna pok nyarita. Keun we atuh et tong disauran teuing nuju ngadamel panginten Kokom mah. Dan namanya oge nuju calik. Cek Neng Eti dasar budak can boga pangalaman. Teu nyaho kana maksud indungna. Pogo we atuh Bu Haji teh jadi jengkeleun. Kasebelan can boga anak teh. Teu beunang pisan dibenerkeun. Boloho teu boga curigaan. Ceuk garentes Bu Haji. Herman surti atuh teu loba omong deui terus we pamitan. Gede gue keluar dijajabkeun ku Neng Eti. Ari Haji Ahmad batiluh lah bingung. Mikiran pasualan nuker di sanghareupan. Kang Herman, kunaon punung? Cek Neng Eti bari nyeklan stang motor Honda. Teu punung teu naon. Akang mah wangsul teh. Itu pidameleun. Tembal Herman. Bohong. Punungnya beda bapak sareng ibu teu daramangnya. Cek Neng Eti bari ngadilak semu nu gumelis pisan. Henteu et. Kitunya Eti mah bet awan sangkaan. Cek Herman imut. Nah, itu mah kayak nganggalan muli. Apaan ku akang terus dibartoskeun. Akang teh aya kaperyogian.
nyaeta bade ngalereskeun heula kiriman barang. Keun atuh da enjing oge akang ka dieu deui. Ceuk Herman ngababerah. Nya bilih we akang punung. Cek Neng Eti bari nyiwit leungeun Herman. Atuh jarete Herman ngajarete nyerieun. Mangga atuh pilih ka bujang wengi ah. Titip salam we nya kanggo pun bibi. Ceuk Herman siga heureuy. Padahal mah nya. Deuk situ mah gerung-gerung motor dihurungkeun. Ret heula ka Neng Eti, geus kitu mah geleyeung ninggalkeun Neng Eti bari gugupay. Kanca dangu sadayana saditinggalkeun anakku Herman. Di imah Haji Ahmad jadi rame sabab Bu Haji teu beunang dileuleyan. Manehna tetep nyalahkeun ka salaki jeung ka adi beuteungna. Haji Ahmad teu bisa kumaha. Lain teu wani ngalawan, ngan ngaragangan tatangga-tatangga nu deukeut. Pokona mah era lamun ributan. Ari Bu Haji bet kalah beuki maceuh. Boga rasa aya dina meunang teu dilawan teh. Caritaanana beuki nyeuneu matak teu ngeunah kadengena. Ari Neng Eti mah masih keneh pungak pinguk we. Manehna tacan ngarti naon nu diributkeun ku kolot-kolotna. Kusabab eta Neng Eti can bisa mangmeunangkeun salah sahiji. Tapi tetep cicing di tengah-tengah. Gawena ngan ngelingan we ka indungna. Bu, atos atuh Bu, isin kuno sanes. Ceuk Neng Eti bari ngahalangan Bu Haji. Maneh de Eti, teu beunang diurus kuno jadi kolot. Teu beunang diurus kuno jadi indung. Teu beunang dibebener pisan. Pisalakieun rek direbut. Cicing we nya, dasar bodoh, teu boga rasa curiga. Iya, matak indung ngamuk kieu teh. Nyeta ngabela ka maneh. Ceuk Bu Haji malik nyegor ka Neng Eti. Har, ngabela kumaha Bu? Teu kahartos ku abdi mah. Ceuk Eti heraneun pisan. Tong dianggap indung maneh mah rek ngabaruntakeun. Pedah ngewa ka bibi maneh. Hayo nuding nu lain-lain. Majarkeun teh bibi maneh rek ngarebut Herman. Cing, ku Eti pikir, pantes henteu indung maneh kitu. Ceuk Haji Ahmad semu gregeteun. Bapa maneh ketang, nu teu boga pikiran. Ka maneh teu teu nyaah. Karepna mah Herman teh rek dikawinkeun ka Kokom. Nah, itu tadi teu ningali. Basa Kokom sasalaman main mata jeung Herman. Maneh mah teu boga curiga. Sing ngarti atuh da maneh teh geus dewasa, kudu nyaho kana pibahayaeun. Narek cicing bae mun Herman direbut ku Kokom. Ya Eti, ibu mah nyaah teu model bapa maneh. Matak ibu ngabela oge. Nyaeta ame maneh teh aman. Ulah aya nu ngaganggu. Ari bapa maneh mah kumaha? Nyelakakeun Eti. Eta kitu teh hartina teu nyaah ka Eti. Tibatan nyaah ka anak, kajeun nyaah ka adi. Teu bapana, abdi mah teu suka mun bapa kieu wae teh. Ceuk Bu Haji meuni pertentang. Ari Haji Ahmad beuti ngeleper we. Ambekna lumayan. Ngan bae ditahan. Mun teu inget kana kaayaan diri mah berenjo gampleng we nampiling. Tapi bubuhan Haji boga dadasar. Moal cara nu baragajul. Sabar ibuna, ulah nafsu teuing kitu. Sagoreng-gorengna oge bapa teh salaki ibu nu wajib diajenan ku ibu. Na kunaon atuh ibu teh perkara nu kitu wae dijieun ribut. Lamun Kokom teh nya kumaha mun henteu.
Sabar heula Bu, nyarekan mah gampang. Tapi kudu aya buktina heula. Ieu mah pedah patanya. Ngadon dianggap goreng. Cek Haji Ahmad. Dan memang jelas kabuktian. Katempo ku panon ibu. Masa pati-pati ibu amek nyarekan. Lamun teu puguh dasarna mah. Tempas Bu Haji tetap nyereng. Can puguh Bu. Ari patanya mah da geus sawajibna atuh da jeung sasama manusia. Komo ieu saya mah tur pisalahkeun eti. Meureun kokom oge hayangeun patanya, hayangeun ngaku. Nah ari ibu bet babari pisan nyangka teh. Geus lah. Ku abdi ge geus kaharti bapak mah. Berat ka adi tibatan ka anak sorangan. Geus urang jeung ibu we eti mah da sidik. Bapak maneh mah geus kitu kahayangna. Cek Bu Haji tandes. Ulah salah paham Bu. Da ari bapa mah ka eti nyaah da ka anak. Ka kokomnya kitu da ka adi. Kaduanana oge bapa mah nyaah. Ieu mah ibuna nu kasieunnan. Padahal sanajan bener kokom hayangeun ka Herman oge meureun ku bapa teh pasti dicarek. Sabab jelas salah. Nya lamun eti can katanyaan mah teu nanaon. Da sifat ning jodoh mah sanu nyaho. Sanajan adi sorangan. Mun bener salah ku bapa oge disalahkeun. Tur ku bapa oge dihukuman. Asal jelas bukti-buktina. Ari kieu mah bapa can bisa nyalahkeun kokom. Lain pedah ka adi. Omat ulah salah sangka. Pokona mah kudu mikir we da ibu teh geus kolot. Piraku Herman rek ngabedokeun cul eti gap ka kokom. Meureun eraeun ku urang. Bu, ayeuna mah ku bapa ge kapikir tur kaharti. Ibu teh nyangka, lain nyangka teuing. Tapi ibu ngewa ka kokom. Ibu embung kacicingan ku adi beuteung. Cek Haji Ahmad bari neuteub. Bu Haji jempe dikitukeun teh. Dalu masa kitu pisan maksudna teh. Ngagorengkeun Nyi Kokom teh dumeh ngewa. Ambeh Nyi Kokom diusir ku Haji Ahmad. Jahagna mah Bu Haji teh embung kacicingan ku Nyi Kokom adi beuteungna. Ibu, abdi unda percanten ka Kang Herman. Piraku anjeunna bade jalir janji kitu deui ka Bi Kokom. Abdi oge langkung percanten. Piraku atuh, Bu. Bi Kokom bade tega kitu mah. Tos we nama ulah keteterasan. Nah ibu sareng abah teh nyaahan teu ka abdi. Nah ibu sareng abah teh moal nguruskeun ka abdi. Apan abdi teh moal lami deui oge bade salametan. Ari dianggo ribut kieu mah kumaha atuh engkena. Cek Neng Eti nengahan. Red ka Bu Haji, red ka Pak Haji. Nu direret jarempe teu nyarita. Geura we emut ku ibu sareng ku abah. Bade salametan. Hayo dianggo ribut. Kumaha upami urang sadayana kawiwirangan. Nah ibu sareng abah moal izin. Cek Neng Eti deui. Dasar we atuh indung maneh mah. Tibareto oge kitu adatna teh. Da ka abahna oge jadi bingung. Cek Haji Ahmad. Yah, da ibu oge moal nyarekan teu pupuguh. Ari teu pupuguh dosana mah. Ibu oge eheling lain nu gelo. Bapa maneh mah berat ka adi tibatan ka eti teh. Cek Bu Haji nyaritana teh teu daek deuleuy jeung teu bisa didameikeun. Heukeun we nyalahkeun ka Haji Ahmad. Eta ibuna mah teu beunang disabaran. Tetela ngewana ka Kokom teh. Nya teu nanaon ibuna. Ayeuna keneh oge Kokom ku bapa rek dijurungkeun ka mangna anu di jalan situ saeur. Ameh beres. Bapa ameh tenang, teu loba dedengean. Nya mangga teh teuing. Eta mah da
Karayana ieu. Ari ibu mah teu hasa sieun salahkeun. Ceuk Bu Haji hatena buahan pisan ngadenge yen Nyi Kokom rek dipindahkeun ka situ saeur teh. Ari Nyi Kokom ti tadi oge ngadedengekeun hatena ngan batina langsa. Bet ku teu nyangka boga dahuan goreng adat. Mung akur jeung dulur. Tapi sanajan kitu oge ku Nyi Kokom teu dipake aral subaha. Pasrah we kanu kawasa. Dageus kudu kitu meureun nasib dirina. Kan cadang isukna isuk-isuk Nyi Kokom geus beberes. Sakabeh papakeanana diasup-asupkeun kana koper kulit. Ari Haji Ahmad ngajentul we gigireun. Nyaksian bari jeung ngalimba sedih mangwatirkeun ka Adi. Manehna oge lain teu nyaah ngan kudu kumaha. Da pamajikan goreng adat. Ari rek balawanan. Harita mah salah pisan. Sabab keur meujeuhna riweuh nyang hareupan salametan nu jadi anak. Piraku deui we rek cul tega ka anak. Kulantaran eta kajeun ngelehan maneh. Nyi Kokom dipihapekeun heula di mangna nyaeta di situ saeur. Nyai sing sabar we nya geulis sing pasrah. Ulah rek aral subaha. Akang lain tega, lain teu nyaah. Akang lain teu wani ngalawan ka ceuceuna. Ngan akang ngaragangan. Jeung ari pokona mah meureun ku Nyai oge kamaklum. Da akang teh keur nyang hareupan kasusah. Teu pihadeun ari akang kudu kawiwirangan ngawinkeun anak mah. Nya wayahna we Nyai sing sabar. Keun engke mun geus tiis mah ku akang dipapageun deui. Ceuk Haji Ahmad semu nu ngageuri. Cipanon ngembang teu tahan ngabendung kasedih. Hate karasa peurih lir anu gerihan. Da eta oge ari hate mah teu tega ngan tina ku kapaksa. Kang Haji, ku abdi oge kahartos sawios atuh teu kedah mangharimangkeun teuing ka abdi. Dari kanyaah akang mah ka abdi katampi lahir dunya akhirat. Kanggo abdi mah teu aya kaawonanana. Cece ngagaduhan manah kitu. Teu sawios, da salaresna mah abdi mah mung ngaririweuh wungkul di dieu ge. Ceuk Nyi Kokom nyaritana bari jeung nyusutan Cipanon. Hate sedih lain di kieuna. Nyeta atuh. Nyai ari sifat jalma mah geuning beda. Ceceuna kitu ku Nyai ulah dipake nyeri hate. Keun we antep. Anggur barang-barangkeun. Da ari dipake teu ngeunah mah sok terus jadi pikir. Gue Nyai ruksak awak sorangan. Cicing di Mang Andi Nyai kudu bener bageur ulah carekeun. Tong era-era da Mang Andi teh bapa keneh Nyai. Ameh Mang Andi nyaaheun. Soal jajan mah tangtu ku akang oge saminggu sakali dianteuran ka ditu. Nuhun Kang sateuacanna oge. Mung kumaha tuari cece sareng Eti nuju ka pasar mah. Panginten abdi teh teu tiasa pamitan heula. Ceuk Nyi Kokom. Sanajan diusir-usir ku Bu Haji oge tetep we manehna mah indi teh hayang bebeja heula. Ngan harita Bu Haji keur eueuh balanja ka pasar dibarengan ku Neng Eti. Ari rek didagoan da puguh lila. Katambah ku Haji Ahmad dititah buru-buru da hariwang Bu Haji datang. Heug we ribut deui. Geuneh lah teu bebeja oge. Peupeurieun di dagoan bisi pipaseaeun deui. Tah ieu mah yeuh keur jajan nya. Minggu engke oge ku akang dikirim deui. Ceuk Haji Ahmad bari mikeun duit 5.000. Nuhun atuh Kang. Ceuk Nyi Kokom bari nampanan. Sup duit teh diasupkeun kana kantongna. Geus kitu terus we kaluar dianter ku Haji Ahmad nepi ka sisi jalan. Kana beca we Nyai paling ge 50 perak. Ceuk Haji Ahmad
bari terus ngageroan tukang beca. Celak Nyi Kokom diuk. Sama meh indit Nyi Kokom ngaliuk heula pokna teh. Mah Kang dikantun. Heeh, baik Nyai, ku akang didoakeun nya. Tembal Haji Ahmad bari terus neuteup becana nu ditumpakan ku adina. Bari dibarengan ku hate nu ngahelas, sedih, peurih, pedah teu bisa ngurus, teu bisa ngajujurkeun nu jadi adik. Kanca dangu sadayana, harita teh poe Senen pasosore. Sang Surya geus rek nyumput di satukangeun gunung. Kaganti ku hibarna warna layung nu marakbak ting sariak. Aya nu semu koneng, aya nu beureum ngora. Dina kaayaan nu sarupa kitu, loba jelema nu liar kaluar imah. Maksudna jalan-jalan pelesiran, pang-pang nama, barudak-barudak ngora ngadon cari hawa. Jajaka pagandang-gandang, kaum istri pagelis-gelis, indit pelesiran ka kota, bet kawas nurek ngadu kagelisan. Komo barudak ayeuna keur meujeuhna edan ku gaya hidup. Komo barudak ayeuna keur meujeuhna edan ku gaya hipis. Da eta we sagala dipake, pakaian direka-reka, malah aya nu dirawis-rawis. Sawareh beuheung dikongkorongan ku rante, calana dicurat caret, beungeut diulas. Da lamun dipikir mah lain tambah hade tapi tambah ngewa. Siga bebegig sawah, asal rupa si cepot jadi rupa si togog. Apana eueuh ningkatna, nu sidik mah leuwih goreng patut. Mata kudu hati-hati karena pangaruh kabudayaan dengan teh. Ulah sagala diturutan teuing. Kumaha mun geus kapangaruhan pisan, nepi ka jadi hipis nyaan. Nah moal era cuang ceung sorangan eueuh baturna. Zaman harita kanca. Insyaallah kiwari mah moalnya muga we. Kurang lajengkeun nyaeta kurang-kurang nama bangsa urang teh kapepet kapangaruhan ku kabudayaan deungeun. Malah aya nu mata kacida nurunkeun harkat bangsa Indonesia. Ceuk nu sompral mah ngerakeun RT jeung RW. RK kamu gorengnya. Ngerakeun RT jeung RK cenah. Da eta awewe teh ngan ukur di calana ponok. Mun kitu mah di kamar mandi nya teu nanaon. Ari jalan-jalan ka kota kitu mah atuh asana teh bet kacida teuing ngaruksak moral, nurunkeun darajat kaumna. Siga pisan nu teu kabedag meuli balacu keur baju. Nya kitu deui lalakina eueuh bedana. Aya pakaian rapih buk dijabrig-jabrig. Nanaonan cenah eta teh. Eta gitu ambeh ka aku jadi veteran urut pejuang 45. Alah. Lamun ditataan mah loba cawadeun teh ngan teu perlu di dieu mah. Diomongkeun teh da ieu mah rek ngadongengkeun nu kitu mah. Engke oge eling sorangan, kaduhung sorangan. Urang teang ka alun-alun. Harita teh keur meujeuhna rame. Loba jelema di hareupeun bioskop nu ngajajar. Beulah wetaneun alun-alun teh maneheurin usik kunu rek lalajo. Komo filmna film rame mah. Hiji film nu nyaritakeun agama, nu hiji nyaritakeun pacabulan. Opat bioskop teh filmna beda-beda. Tapi naha nya anu lalajo teh leuwih loba kana film cabul. Tibatan kanu film boga ajen. Komo ari kana film agama mah.
Nulalajo teh temetet ngan ukur tengah na tina film cabul. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.